Wah, mana ternaon dirinya? Tuh pas mana euy, aya titah heuni di mana ieu? Kita henaon teh, Boy? Daek tuh macul. Daek atuh aya duitan mana kan? Gampang tuh soal duit mah lah, gawe heula we enak mah. Benernya dibayar lamun dek macul di mana? Asli dah tuh kurang dibayar tenang we lah, sok pas ka sawah ieu tinganan. Heuh, mana paculna tuh? Tah kitu atuh. Ayo pacul aya jang dudukuin aja. Pacul ge numpang nih. Mana di sawahna? Tuh bah itu tuh sawah nama tuh. Tangan we. Tom, mana dek ke mana? Pake nanya. Kan aing teh mau pacul nyek macul ke sawah tuh. Oh, ngilu atuh wing ngilu. Ngek mantuan atau nempokeun? Ais tuh ingah mantuan mah. Eka dandaang aing. Cunggur sia mah da kana daang teh segut. Hayu ulah ngilu jeung aing. Aduh, mending kita hilu sakram. Oh, Kalau sakeun di ge asli da aya. Bah, keur naon, Bah? Abah mah tas macul, nah teh mana kamarana. Oh, tas macul. Unya bah erek macul eta karek ini. Macul geus beurang kieu sok aneh bae eta mah rek ngabeger nya. Mah nya bah erek ngabeger mau pacul kieu deh ka. Nya ka sawah tuh bah ieu mah. Dina tampilanna oge eta majang erek ngabeger eta mah. Coba tinggal ieu deui ah. Heuh nya Kram. Tampilan dek cigek ngabeger ieu. Wah, tuh ah jek macul we maneh mah. Heuh nya. Bah cigek macul ieu bah. Ari eta nu hiji deui geuning kumaha teu mawa pacul. Ada orang mah barek ngabaturan hungkul. Jigana di dinya mah erek meakeun udud. Bah nya waninganan. Tuh orang itu ya. Da barudak aya nama sok ngelawan bong keneh geus bisa. Cik coba tingalikeun senang macul kumaha carana. Kram ieu lain sawah si sabu ini. Tuh intinya ho. Lah batu ieu ge lah, mana we buru lah. Turun. Nah, ingin ngelikana jadi ha. Kopi jeung udud mana kopi? Sia mau ka bagian kopi mah. Nya. Aji, kare. Tong ari mana teh bisa teh macul teh mana bareng kitu macul teh geuningan. Cicing sia mah nu teu gawe mah tempokeun dek. Ieu teh cara macul teknik slow mo. Aji kita macul mana kitu slomokeun bang ge mah bisa dijejekkeun orangnya. Ya atuh ge mah dijejekeun. Geus ganeng sia moal ngomong lah. Nah, eta teh anu macul teh meuni bangsa kitu. Eta teh sawah leucir di paculan jang kumaha cager henteu. Bah, da emang kieu atuh bah macul mah kumaha deui? Ongkoh tadi teh bisa macul tapi gayana cara kitu kumaha jang. Aya bah kunaon sih nu turu-turu uing wae? Hayang nempo we maculna kumaha carana budak ngora teh. Nya kieu we bah macul mah tuh. Anu aneh macul mah. Bener teh Kram? Heeh bener toh. Teuing sabah itu mah pipilunan wae rujit ega Naon jang maneh ngomong ka Abah nyebutkan rujit? Hayang dijieun wajib? Apa hayang dijieun naon ku Abah? Si Abah ngomong ka ngobrol dagang kituhanan bah jeung wajib. Jeung dodol sakalian bah. Odoh teh aing ngomong pipiluan terus macul. Sia jang beuki dia teh tambah nyaluta ka Abah. Tah itu teh nu macul tuh jadi sa eta teh. Bener deui aing di. Teh bah. Saha ngaran maneh? Naon teh bah ngaran aing mah Toto Sebastian. Geuning alus alias sae eta teh nya namina teh. Ngan cuman kalakuanna teh asa kumaha asa garing jang, pas goreng ragina. Bah, aing karena disarwakeun jeung goreng ragina. Kita yang naon bah jeung aing teh? Aing teh hayang nyokot pacul, hayang nimpuk sia Toto. Eta si Abah ngawanian kitu entong bae mah pacul si sabuy. Heueuh, pacul nama eta teh si nu si sabuy, tapi sawah ieu nu saha coba? Terus ieu nu saha sawah? Nu si sabuy kan? Puguhkeun ieu teh sawah nu Abah lain nu si sabuy. Wah, nu bener teh bah, sok bohong ting Abah mah. Ieu mah nu si sabuy sawah mah. Puguhkeun ieu teh sawah teh nu Abah. Kan si sabuy na ge eueuh kan? Si sabuy mah di imahna panikah ka aing bah eta gawe. Toh ulah sok loba alasan ku aing ditimpuk coba. Mana aja? Jang pakarang Abah, mana Abah? Abah. Aduh, mana itu? Tinggal dia. Afrika. Ayo, Pak. Afrika ayo. Anak Abah mana? Anak Abah lain. Aduh, iya awak menitiris tak karasa ieu teh. Wahai Gabug, kamu sedang apa di situ, Gabug? Oh, wahai sabuy.
Aku itu lagi moyan. Kenapa kamu moyan, Gabung? Aku itu muriang, Saboy. Bolehkah aku minta rokok? Oh, Muriam. Boleh saja, Gabung, ke sini kamu duduk. Saboy, gimana ini? Uangku habis terus. Wahai Gabung, kenapa uangmu habis terus? Wahai Saboy, uangku habis dipakai nyewa tobrut. Tobrut apa yang kamu maksud, Gabung? Itu Saboy, tobrut yang suka goyang-goyang. Oh, begitu, wahai Gabung. Terus kenapa kamu sampai muriang? Wahai Saboy, gara-gara istriku marah-marah ketahuan bahwa aku suka menyewa tobrut. Oh, begitu, wahai Gabung. Mendingan kita merokok aja sampai mengopi. Baiklah wahai Saboy, aku akan merokok sama ngopi. Minta duit Gabung, seropot aja ini kopinya. Terima kasih. Iya, wahai sama-sama. Saboy. Itu siapa, wahai Gabung? Ih, siapa gak ganggu aing teh keur nyeun video sih teh. Ngacaukeun ka minta duit mah. Ini gimana ini, Gabung? Tulus di video lah terus Nggak jadi ngonten kita. Mau lah kembali lah. Anjir kacau wae. Mana ini? Kopi ini belum habis ini. Pagamna kehet. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah nih salam tuh kawan. Gitu orang mah. Saya ke mana? Oke. Aing mah kieu disambut gawe teh. Coba ngopi siapkeun Eta sahanya. Karek balik. Oi. Tuh, dia. Duh, aing poho deui euy. Naon bawa? Ieu kopi ti mangkukna ieu. Basa ini masih aya keneh. Ayo. Ini malah kembali lah mau jadi racun meureun. Mendingan ngopi enak mata. Kieu atuh hirup mah. Untuk mau batur. Nya. Tuh ngopi loba. Rokok tuh 2 bungkus aing mah kembali lah. Saya mana-mana ada ngerokoknya. Kembali lah. Ira balik, Jangan saya tahu BP sih Gabung balik ke? Ih si goblok. Karaka. Ya pasti ngadon hayang ngopi ya mah euy. Bukulah gitu Asia, pagi ganya teman mana, friends mana. Nyawa tuh jangan aing minta udu jeung kopi. Udah pasti curiga deh ke mana. Ngorong ngopi. Tak ngorong ngopi. Geus tadi rokok aya. Nah, gitu atuh kudu kitu nawaran. Anjir, halus balik gawe mah teu baku wae geuningan balik gawe mah. Eta tuh. Mana atuh euy, duit teh aduh. Asa butuh duit aing teh menawi tuh capek-capek gaduh teu boga. Bakat ujung nginjem duit deh, aduh ampun. Ya bakat sama kitu dah, unggal aing ka dieu maneh balik gawe. We jeung ngomongna teh. Bodoh aing balik Manis teuing tinggalan. Mumbai tinggalan kudu sabungkus kitu mah. Teu nyau. Wah, kamu balik. Jung, Terus balik Eta, ieu. Iya, urang minjem duit kat ulaheun, cepet cenah ulah. Oh, korek gitu. Jor lah tah orang mah. Bodoh. Tapi sabungkus di ka mana? Badog. Salam heula atuh nyi. Akang ngador wae nya ka bisa teh. ya, itu udah sorangan di Umi ge. Butuh aja teh. Butuh atuh ja Sopi. Lerek balanya naon ieu teh? Atuh balanya naon we? Lah, kalem masalah eta mah. Kayak di balanyan, aya urang kamar layu. Kamar duluan. Ayo. Aing diantep ya, garewa suga. Halo Saboy, Halo juga Toto. kamu sedang ngapain di situ? Ini Saboy lagi merokok ini. Kamu mau kemana? Biasa Saboy, saya mau jalan-jalan berang. Oh begitu Toto.
Apakah kamu mau merokok? Hah? Iya begitu Saboy. Hayang atuh. Kenapa ini sudah saeutik Saboy? Ya karena itu sesa pamulakan nganyuk Toto. Aku pergi dulu ya Toto. Sekalian bayar rokok itu yang nganyuk itu. Jadi begini Saboy, malah aku jadi membayar rokok ini. Nganjuk pula. Ide yang belut kemana cina? Biasa nanti. Oh iya lah. Ngege euy. Aian euy. Toh tapi kenal toh. Euy, ieu buy keur neangan eta belut. Jangan belut bareng mah kuah kieu berang-berang kieu nya mah aya atuh barter oge sarare beurang maneh cenah. Wah, heuh nya. Belut sok sarare beurang kieu. Aslina dek atuh. Mana-manaan belut dinu kieu urokan atuh. Oh, kitunya. Coba boy tempo ieu, ieu naon tuh ieu? Mana tuh? Naon kitu aya naon? Tuh, tempo ieu tuh, naon tuh? Belut ieu. Si aja orang kayak toto. Dik kotak-kotak kitu ih. Paur aing ah. Hayang tuh nyobaan urang. Geus teh sok buru cobaan. Geunaheun haneut teh tuh. Wah, heuh nya haneut. Cobaan atuh kuing ah. Kieu lin tuh. Heuh ada tuh. Aduh. Nya kuy geunaheun nya. Heuh sia tuh euy. Aduh euy, coba tuh maneh. Kayak nyobaan. Aduh tuh. Aduh kieu euy. Bisa kitu maneh. Bisa deh kah? Bisa kitu orangnya. Ieu mah eta euy, geus euy. Tempat tadi anak naon?